anjir itu layangan tuker aduan udah itu anak koneng jeung warna beureum ya sigana rek pegat ya centeng anjir kalau warna koneng pegat euy aing lompat Ya malam minggu bagian ngaliwat jeung bebeb mancing mania mantap itu play pegat euy alusang layangan Jir itu budak teh edan morolang layangan tapi kan kata dedeuleu ku aing mun aya liwat deui ku aing digobuykeun jujur aing ka mana deui gua jujur iya tah aja tah segera budak edan aing jadi leletok aing geus lompatan layangan itu beurang kalau batur mah pakai bisa barang segitu eta kenapa eta kunaon sia teh pan tadi kasendel ku maneh aduh punten Pak atunya kasengaja atuh punten abi bener ngalangkung Pak rusuh ya tidak sengaja ku aing gebuykeun ayeuna mah yang menliwat enak saja liwat padu bae punten atuh Pak kadus bener ngaliwat ka abinya yang lacet cing sok pada ngalangkung mangga puntennya Pak kadus punten ayo anjir aing Pak kadus aing teh digobuykeun medok sia teh pangaruh tah sarua ayeuna mah satu sama aing teh sarua gobra ya lah rekan-rekan Pakadus motret aduh iya dompet tapi kan kabaseuh kieu duit bararaseuh gara-gara totalitas nyen konten ti kejebur totalitas aktor-aktor channel Pakadus motret pokona mah ieu mah kudu di follow jeung di subscribe pokona mah tah geus PPA-kan aman lah jam-jam lah bagian baturan ke meureun jalan enak bagian resep pokoknya mantap lah jalan geus beres museup sia teh setoran lah teh pasti atuh pastoran banget museup kayak bener geus kieu mah ayeuna sok ek museup mah museup museup kana Pak eta mah aya di ditu nam loba pokona mah loba Pak aya gurame sagede hihi pokona mah aya nilem ini plem sugan aya beunteur aya lawan beunteur siap lah sepah jauh loba kitu palauna ya loba pokona mah tenang gurame lagi sagede hihi pokona mah loba nileman tuh nyorang cut nyorang euy anjir lah itu bener loba bener ieu mah yakin cik urang mah euy kalah ka entan entun teu paruguh ieu ribu pa urang mah euy museup teh ieu tunduh bieu geus jalan geuning kalah ka tunduh kieu ek sareula urang apa lah sia mah tadi ngajakan museup da ribu pa ieu meni geus entan tun panon teh asa burileung kieu geus sarena malah heula ya kayak geus eta mah museup deui nya Pak sok urang mek ngagoler apa ya ngagoler di dieu ribu ya aduh tunduh meni geus kuat panon euy ngeburileung kieu sarela aduh ribu yakin tunduh nak aya orang anjir gede ieu mah gede ieu mah yakin ya aduh lawan iya ieu mah cangcut ieu mah bener atuh pae museup tuh lauk cangcut eta mah mana sare kalau menang cangcut cul digana eta mah ini urang meureun euy bareto dialungkeun ka balong geus pa urang balik otarasi eta mah aing euy pake makan jeung bebeb pake mantra heula ya beurang pokona eneh ieu cing koleah teh ucing na kopeah cing kelawak teh ucing ka kawak cia anjing anjing
teu beunang, aduh gede-gede teu beunang li apes barang eta panggedena sigana mah euy. Aduh, ya geus 2 jam mah gagal. Ting bebeb, ya kumaha tuh ieu lah aing gajian pamungkas ya hiji deui ya. Lemberi tampal panci racun mitoh apes pe mata. Bah, syah. Ini parah nih. Duh, warungan teh. Saat ya macai begitu kayak pihak juga nu musuh di balong urang. Hari yang harus ke balong manehna. Hari jujur ke balong urang. Aing sampurkeun ya. Alah ciga nyangkut Alah tuh menang alhamdulillahirabbil alamin aya keur ngaliwat ting bebeb teh. Hai menang lumayan. Nah, mantap. Cul. Maneh nanaonan eta wawanianan nguseup di balong urang? Teu pada nya ngarep maya ka dieu, lamun ngusupna ka dinya kakaran bapa ieu mah nya hareup maya ka dieu. Naon? Kita dige ku urang ditempokeun di tonggo. Maneh teh nyang hareup nama ka balong sorangan ari jojor ka tukang. Eta mah lauk urang. Sok ngaku. Da maling mah di mana-mana ge moal ngaku mah meureun penjara penuh. Geus ayeuna mah kieu bae. Maneh hayang dipolisikeun tah mending ngaku. Mana buktina pada ieu mah lauk urang singsung singdem na ge mah lauk urang Pak ieu mah ye. Geus ulah ngawadul maneh. Urang aya CCTV di ieu mah hayang dibuka. Maaf Pak atuh da ieu teh keur butuh keur ngaliwat jeung bebeb Pak. Geus ayeuna mah kieu ye. Urusan jadi panjang ya, aing bawa kantor polisi ka dieu. Ayeuna maneh milih dipolisikeun atau milih ngagejebur sorangan? Allah Pak ampun Pak, aduh ulah dipolisikeun. Terus atuh arimbung urusan panjang mah, amih tereh, amih jadi urusan pendek, maneh kudu ngagejebur ya. Ayeuna maneh rek milih digejeburkeun ku aing atau rek ngagejebur ku sorangan? Lapanya beranyepan lah jojo sareng acuk, aduh aing disengit kieu nya ka bebeb bisa dibawa gejebur malah dong aing. No. Aing ngobrak aing ngejebur mah.